Assalamualaikum. Relek. Aing tanpa relek. Oh, gedung. Aing biasa ge sakit kieu na. Udah amat ah, yang penting ikhlas aing. Sia orang teh Bobi, aing sia. Aing bener sih tanpa relek. Marina saya belon ah. Agi rumah tanpa relek Pak Kamis. Di saya mau non ya. Ai sia aro. Aik mere relek sakieu saya biasa kieu. Ih. Bet-bet teuing saja jelema teh. Oh, deui aing Bobi, eta ge terakhir aing. Balangsak amat arok hirup sia. Ning jual di itu sia buyur sia tuh. Bobi, buyur aing merajul sama can anakan. Sia ge lalakian arok. Pasti aranakan tuh buyur sia. Peas ya. Atuh asup lah ku aing mah. Tuh sia jajalkeun lah ku sia pasti asup jajalkeun mah. Nang bos ya, peas ya. Rok, ulin ya. Kemana, Bob? Kayu ya kayak masih sarah yuk. Bener sih, Bob. Ayo tuh. Mau lah tapi nak bukan galak tuh ya. Bager, Bob. Amun ge rok samsi jeung kopi liong mah. Aing mah duit dewa ya tuh ge. Geus saya dah, gampang mah saya mah. Geus atuh yuk, gas lah. Assalamualaikum, Sarah. Sarah nawa. Teu aya tos mangkat ke Bandung. Terus mangkat. Heuh atuh teh nuhun ya teh. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana kokok? Rek ulin ah. Sia rek ulin teh main nyolong-nyolong wae. Salim atuh ka teh. Segala macam lah. Bau apa sadar nasa, ada bangke lain. Tadi tos gara-gara bohong. Pantesan tah leuweun li pau cara ambil puru. Aing ge ulin lah tasau. Assalamualaikum. Sarah. Sarah sih ya. Urang bokina kunaon deh? Si Sarah lagi geus bangkat ke Bandung. Terus terus. Rok. Poe aing boga babaturan seudeui wae. Deui apa awewe di paspor? Coba tuh komen, saan udah jadi partner aing. Awewe tapi ulah laki, ngomong bolot mah. Kita cewek kemari kunaon ketemu kalau amat. Neng. Sedih amat curhat atuh ka dieu kaboke. Mas Limbat datang. Takir si Sarah mangkat deui ke Bandung. Sarah nu mana? Takir kamari teh ya. Oh, anu jangkungnya. Heeh. Si pirang ngaranna Lomra. Goblok aing didablongan. Kieu teh angan siap ya ku cewek. Wah, serius ya? Serius aing tuh. Tadi aing nempo dihareupeun di Mamang Amung. Asia, berang-berang mah berkat berangkat. Bokir dek wae saya didablongan. Pak. Adonan cakwe deui rek naon sia ka dieu? Cenah cokak ka sia ka Cirebon. Mana oleh-oleh? Ai sia, mi eueureun nang aing aing wae. Sanu ngahina bawa aing nanya, mana oleh-oleh napan sia geus di Cirebon lin? Bukan sama dia omongna lain mikir kalau nambah parah. Ngahina naon buah Tas sia ngomong bibir aing membleh. Oleh-oleh kokong lain bibir sia membleh lagian batur geus nyaraon bibir sia teh membleh kos sama pandan. Mencet lain setuju. Banget aing mah tampan kos Afgan. Bener teu? Kos Afgan kos sama pandan lain kos Afgan mending baik pisan ya ka itu ka Cirebon. Mah tepat-tepat. Dan udang rebon mah mau dijik sambal nah. Ngabok mantap. Ya Allah, nasib teh kuki kiamat aing hirup. Aduh anak, siapa nih spek kieu? Aduh ama bari salat atau bari seserian. Aduh sia betereh mabur, pusing aing sia ngahiji jeung aing wae. Mager amat siang ada kena naik haji. Terserah sia lah, ning mabur aing. Mantap. Ya, setam ning ngomong, semprot bewir beherang.
Bisa kemana? Pergi dari kehidupan yang kayak tai. Naik haji. Mira aku naik haji pakai kolor aja yang wae. Wah, ayo bolam. Pegang segala. Duit deui nu keluar. Sawangan panen. Tahu buraya kene. Memang hidup ini tak seindah mimpi basah. Beuh, Iwan kendor tuh. Gawean bae ah. Maling, maling. Maling, maling. Di mana maling ti? Cuma lupa tuh itu. Udah kurang bisa jauh mantan. Ku aing paehan eta. Mang paehan we. Maling na pakai baju warna abu, bukna panjang, banget ada jore. Lupa dah kayak ka jalur imam Amung. Oke ti. Rik, kete. Bok siata singgerelut ya ta budak duaan. Turkan gue ah, sepu panah. Macam mana yuk? Agak emak. Iya maling na tuh. Woi. Siap bunang, siap wae ngarep lompat ka mana deui sia. Set cewek langsung nangkep wae. Sambut apa? Oh, dia ya numpona jelas. Astagfirullahaladzim, nyelu aing. Nyelu aing. Sakala manyun. Mang. So gelis sia. Buk panjang untuk bopak. Rek maling lain sia. Aduh. Nang si Syamang ngajiwir aing. Kot aing itu pernah ngajiwir. Sia maling. Mata siap pecak. Aing kenangan cewek lain keur main suling. Sulang we sia mah. Sia mah teu kudu niup suling. Seuri we barina pas disada ieu kos klakson tronton. Di bajaan aing kenangan cewek. Anu si Syamang. Ah, lebat teuing alasan sia. Ayo lu sia jeung aing ka RT. Ah, bakalan seru ieu mah ya. Males ya, don we. Bosan aing. Borok deui. Borok. Sembarangan sih aing gorokin itu. Bira, ku teu nyawa kata-kata netizen. Bobongkong, Bobi, Ipong, Kokong. Ta eta borok, Bobi arok. Sana dikerok, Pang. Dikerok. Sekarang kerok bibir saya keluar nomor. Gak si Bobi. Yang batir pocar sih mah. Emang saya kamarana di? Tadi nama, aing rek ulin kata di Sarah. Aja pas disampel ke yang dia. Oh, wacin lagi. Pindah ke Bandung. Si Sarah, nu kamari pindahan anyar teh nya. Oh. Nu beungeut herang kos lampu Philip. Sia ulah mimpi Bob. Si Sarah daekeun ka sia bebeungetan kos pendasi rorongkang ge balaga yang nganjang ka si Sarah. Goblok sia. Sakieu banget aing imutna. Ini disuruh panjang pondasi rorongkang. Dah, sebenarnya orang ngomong kenal sih. Bingung sama aing, asa kurang kadenge. Gandeng sadah busing di dempul ku aing tabiwir. Bob, bisa ya? Cek, kamu suka kamu mah, ayo. Ada sama sekadar itu dah. Papiran, darah tinggi. Bisa sia. Pong, tadi kita udah ngomong kenal sih. Ngomongkeun ceuli sia rek di dosar beh teh cager. Bager, atuh mah agak enggak bager. Nyawe enggak? Hese, bolot. Rek dibawa kemana sih urang, Bang? Aing dibawa ke RT sia ku aing. Oh, nyantai atuh hayu nyantai Mamon. Sia anu ku aing di sate. Geus sia ulah bomong ilu we. Mang, rek dibawa ka mana teh jelema? Ah, kabeneran aya si Pirang. Geus sia bantuan aing, urang bawa budak ka RT. Mah, kata kakak udah rek bawa ke mana? Oh iya kakak sia bolot. Pantesan aing teh tadi ngomong teh nyambung-nyambung. Atuh heulah Mang sarua, orang di Jeuna ge pabrik saliang. Wah, makin seru ieu mah ieu bolot ngaduh. Rek bawa ke mana dia aku sih Mama? Iya kok ngomong lah Mike, ngajakan nyate tapi ditarik kieu sih. Nyate, ayo ilu ingat tuh. Blon-blon teuing sia, kakak sek dibawa ke RT kokong lenek diajakan nyate. Baru nyukrukeun wae saya Pong. Ilu mal sa nyate, mau ditinggalkeun ieu ha. Oh bener, mama tak ditinggalkan iya kok aing ge.
Bingung aing. Aing ngomong jeung batur, ka mana daek? Aing ngomong adik kakak we, karak nyambung. Nyao iya, indung saya nyari ramnaan sih. Hajar terus, batin tas dia mah. Nyao ieu budak urus hijieun. Kong ieu budak ngomong naon sih? Nyaho aing teh tadi embe we. Siga bolot, teh jelas. Udah ngalah mang, ieu kunaana di bawah RT. Iya tadi cek si Siti aya paling. Ciri-cirina bukna gondrong, bajuna abu, beungeutna jore. Geus, kuasa deui ieu budakna. Maling, terus si Siti ka mana mang? Nyaho ku gua aing ge. Wah, masalah deh mang, pasti naga di jailan. Iho nya, aing karek nyadar. Wah, remja dah eta budak awewe. Tak panggil ku aing dipecek ku aing pas aing geprek. Wah, kanyahoan aing mah ye. Kabur aing ah. Tuh mang, si Siti na. Weh Siti, ulah kabur sia. Ayo orang udak. Ayo. Ya, si kabe akan mati saten ayo. Ih, ngomong ayo. Udang, syuting woi. Molor wae. Udang. Si Sarah. Oh, nu kamari pindahan anyar teh nya nu bodina kita. Tet. Eta bener, heuh. Hiji deui sia ulah salah. Action. Masih di wae, Pasti yo sia. Maling. Terus apa? Guys, coba siram guys. Ayo bagi sini lembab mana. Action. Hidup kerok. Set. Sia, kerok teh abi bersih eta. Ya bagus gitu. Bego. Action. Mang paehan we, bajuna warna abu. Heuh, malingna. Oh. Action. Tadi nama pong aik urin kayak masih Sarah sih mah. Ajuk yang disampur mah na cenah pindah deui ka Bandung. Si Sarah, lu kamari pindahan anyarnya, nu bodina kieu. Mantap sih eta, Bob. Mantep mah ge. Assalamualaikum. Sarah? Waalaikumsalam. Enak. Goblok. Kaget aing. Bang. Di prank. Aduh, kumaha gitu kan ya, Kak? Oh.